Ayeuna teh poe Sabtu nya. Poean setor ayeuna teh meureunnan. Oh ieu mangkaninganan can boga duit. Oh urang teh boga duit. Tade ulah sampekeun make renteng nyerakeun geus batur oge make renteng wae. Kumaha yeuh? Ulah we ulah sampekeun ulah sampe make renteng. Tong sok ngomongkeun batur. Anu sok ngomongkeun batur teh sok diomongkeun di batur. Sih aya kituna mah. Alaman kemarin. Iya, bersing kosi itu tuh, itu gue ngomongkeun we batur, manehna ge omongkeun batur. Heeh, tong sok ngomongkeun batur ngariung we. Tong sok ngomongkeun batur nya. Sih. Ming urang masakeun we, ulah ngerakeun gitu. Geus jam baraha nya ieu? Kedung deui makaning datang. Jam 2. Siap aya Awas gitu ya nang. ulah sampekeun ulah sampekeun. Heeh. Ade we ieu mah ieu. Ngerakeun mah. Era udag-udag tukang bang mah unggal imah makaninganan. Aduh, geuning itu aya anggota Bang Sila. Urang kumaha ieu kararumpul kieu? Kayak amun si etehna datangnya, eteh Bang eta mah sih si eteh nu nagihan Bang, urang bebejana demo masak we nya. Era bisi digubakeun nya. Tuh, makanya kan datang itu tukang bang na awas siakeun. Duit renteng urang nya, urang berusaha we kumaha ge. Nya sabaraha we, urang pokona mah coba kene ge nya ulah nepikeun ka udag-udag ku tukang bang we, ieu mah ulah make renteng, urang berusaha we kumaha ge. Nyerakeun Assalamualaikum. Ah, nepi geuning si teteh teh, dah Mang teh. Alhamdulillah. Ayeuna mah teh tong maka nyarios teh. Aya anggota Bang Sila. Bakal dibahas lah eta mah nya aya Bang Sila cenah tuh. Bang Sila teh naon? Eta teh Bang Sila teh anu ngabantosan ibu-ibu anu araremong supaya tong araremong wae saurna teh. Terus kumaha? Nya ayeuna mah urang demo masak wae lah nya carita nama kitu. Nya kitu nya tuh. Saya nawe kitu supaya ulah kaciri teuing kitu. Ari bumbu sayur lodeh teh naon nya da abdi mah tara masak Ibu. Lodeh mah tuh kudu kenal-naon, kumaha rencang we Bang Bodas jeung eta di kalapa. Kemana Mang? Nangan kiong emas. Oh, ada di mata manggungnya. Amang manangan kiong emas di daan. Siapa ada di kiong emas? Kebun rambutan ya. Mana, Bu? Eta teh. Eta anggota Bang Sila. Eta teh sugan tadi teh ngaremekeun urang kitu nya. Apes. Tadi tidak agur, akhirnya tidak ajong. Yang mana teh Bang mau masak. Pak Haji, kunaon nu lompatan? Oh, udah galang, Kang. Oh, udah kalang, Kang. Kalang sorangan. Oh. Ai mana kenaon di dieu? Urang keur nungguan Maerot. Rek naon si ka Maerot? Maerot, jadi orang teh aya program di Bang Sila gitu. Jadi rek mere bantuan kan untuk emok. Gitu. Jadi ya Maerot kan sok emok ya. Jadi urang rek mere bantuan jadi tanah. Eta saha nu rek mere bantuan? Pak Rahmat. Pak Rahmat nu mana? Anu baik di Jakarta kamari teh. Oh, semua. Sia di samin naon sia pipilun? Naon itu Pak Haji? Lain eta nu rek mere bantuan pan aing di dieu pangbeungarna. Oh. Mana itu? Moga geus ayeuna mah gagal keun. Oh, nyata bisa Pak Haji. Da ieu mah program Bang Sila rek minta rek mere bantuan ke masyarakat. Ai sia wani ka aing? Hah? Ayo rek kumaha? Sia kehed lompat ka mana sia? Wani lompat. Ngabongohan sia. Tadi teh saha teh Rahmat apa saha lah si Rahmat ya. Sirian ku aing.
Mang Emos. Parah, Mas. Geran. Amos. Itu orang keur ningalian ieu, Pak. Sager, Pak. Alhamdulillah. Orang keur ieu keur nyangan Mak Erot, anu emok teh. Oh, Bang nya. Silang Saya, cenah. saya. Cuman tadi ada buk Pak Haji. Haji. Pak Erot sama eueuh kan Pak Haji, nah kamu Pak. Kunaon sih? Haji Medit. Kita ngajak nama Mang Samin. Anu majarkeun beunghar pangbeughara di dieu. Tapi Medit Nya. kemana? Tadi Pak Haji datang. Oh. Teh aya naon ya teh naon ya teh Pak Haji. Heula. Anak buah kuring juga kieu nan kieu aya naon ya teh heula. Ya lain si Rahmat teh. Heeh, kuring. Rek mere bantuan. Bantuan di mana? Bantuan ti abdi eta mah istilahna abdi karunya ka masyarakat di dieu. Lain kudu aya izin heula hargaan. Aing pangbeungarna di dieu. Oh, masalah izin mah eta mah da ku abdi ge tos ka Pak RT keun. Izin mah tos izinan ku Pak RT ge. Da eta mah masalah kemanusiaan atuh Pak Haji. Kuduna mah nu pangbeungarna di dieu tah. Anu kudu ngabantu teh ulah abdi. Kan abdi mah menurut panggilan hati. Pokoknya abdi siap ngabantu ke masyarakat di dieu. Oh, nya eta mah kumaha aing, duit-duit aing. Mah aing we atuh. Ah, teu biasa gitu, Pak Haji. Kudu nama kerja sama antara Pak Haji jeung abdi. Da demi masyarakat Pak Haji anu di dieu. Pokokna mah cek aing ulah. Nah, teu bisa kitu Pak Haji, da ieu mah kemanusiaan atuh. Tetep abdi mah bade ngabantu masyarakat di dieu. Oh, nya mah geus eta mah kumaha sia we, mun aya naon ulah eta keun ka aing. Oh, geuning kitu Pak Haji mah aneh teu bisa diajak kompromi. Aing rek ka sawah bari ninggalian gedang bisi aya nu nyopet coba bangsat ya. Antep ieu mah lah. Beres pagawean teh euy. Dah tinggal eta nu tong teh saeutik halus digawena. Budak kurang dari 5 Ada ieu teh ya sana. Aduh, arek maju, sieun dia. Arek mundur, wirang deh ini. Maju, aur. Aing mundur gengsi aing. Kumaha nya lah, maju we lah. Kumaha oke lah. Sia apal naon ieu? Bedog. Didinya apal naon ieu? Parang sia. Tuker tambah. Jadi Sabaraha we ayana. heula Teu. Tah eta lah. kena prebu. Atur nuhun ditampi ya nya. Sami-sami. Lumayan terongkos. Nah. Sok bedogna atuh. Eta sarang kana. Murah. Mangga orang sasarangan. Dari itu. Siap. Menang bedog. Menang bedog. Menang parang. Pak Haji, bade ka mana sih tadi? Ka kebon rek kontrol kebon. Oh, Coba eta maling. Ya, ada mah orang itu lah sarangan itu. Ayo, ngobrol. Ayo mangga. Oh, siap. Ngobrol alir ngidul. Laras lah, nya orang ngobrol di warungnya. Supaya ieu lah. Siap. Ya, nah, iya. Aya minuman anu dingin, anu pang enak-enakna teh, sepi atau panta? Nuhun aya Pak kedapnya. Nya.
Oh, tiis teh, dingin lah. Oh, haus ya. Udang. Jangan medit, batur hayang meunah dibere aku gelas. Para mah orang ngopi lah ayeuna mah. Ah, ya. Iya, ayeuna mah. Urang teh pan artinya ieu teh gaduh program ya teh mah yang bantosan ka warga di dieu. Teh. Punten ah. Oh nya. Ah, Oh, pantak. Eta seeb di dituna tuh. Eta mah kosong, eta mah kalengna hungkul, geus nginum lah umum. Kurang mayarna oge. nya. Ya, dia Pak Haji, ieu teh masalah bantuan teh ya kumaha ya. Kan abdi bade masihan bantuan ka warga di dieu. Oh, eta mah eta. Sok lah. Dina naon libatkeun kuring da di dieu. Kuring kudu kabawa atuh jeung Gitu kenapa saya eta mah lebih saya gitu Pak Haji. Jadi orang kerjasama gitu nya. Heeh. Nantina orang bagi dua gitu. Itu hade lah. Bagus. Dia. Ayo dia. Bagi sip, dua, nya. nya. Bagi dua ya. Sip Kade. lah, oke. Sip, bagus. Sip. Mantap kan saya dah. Iya. Mensen pantak amalikeun apa? Omong kuring mayarna ieu mah. Mahal Oh, ieu enak Pak Haji. Enak Pak Haji. Ya, ada ya Pak Haji lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak fotokopi nanti aku ya. Oh, nya makan sepek mah kami ngopi. Oh iya, calon-calon teh. Oh, nya itu syarat persyaratan geodatana gitu Pak Haji. Kangge anu dibantos ya, kurang. Siap. Mudah-mudahan orangnya sing sehatnya Pak Haji nya. Siap. Kami kita sabaraha urang kita. Ayo kan langsung tujuh. Oh, kita nya. Tunon kami nya. Yang guys, parah mah atuh hari kitu mah. Nya. Goreng arek ngalian mobil eta rek meuli mobil dua siki deui. Waduh, bener. Hebat Pak Haji nya. Duh, nya sok atuh lanjut Pak Haji. Gimana atuh? Oh, benar. Nya sok lanjut ya Pak Haji. Abdi pada ngopi heula di dieu.